أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kitu permasiatan nukunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok. Iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia. Ku ari masyarakat Indonesia teh judi. Iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina. Pagawean zina ku ari. Iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat. Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa, ku pagawean umat lantaran korupsi. Pemerintah korupsi, masyarakat maling, atuh sarua bae ngan beda bahasa. Iya Allah bakal nyiksa. Ulah kaget lamun kuari tadi berkah ke negara Indonesia nu sakieu suburna. Tetangkalan arareueuh kuari mah. Beuh, pare-pare geus teu panen Sakarawang, Sasubang, Bandung. Indonesia Tangerang mangges puguh pertanian ieu. Tapi kapan aya sabaraha kontrakan ku ari anu ditutup bae nu ngontrak. Teu berkah kan ngaranna. Teu berkah ku ari. Anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Ieu geus teu berkah ya bakuari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh. Sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh. Mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas maeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh. Hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh. Dah pararaeh. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50. Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadi. Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara. Setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah, negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut, umatna teu ngimankeun dibalikeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Syuaib. Jeung Nabi Nuh diutus, kemudian masyarakatna umatna teu percaya, dibanjirkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh dibere angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh. Negara-negara nu pernah disiksa ku Allah, ya Palestina, ya Suriah, Yordania, Yaman, ialah negara-negara anu kudu dijadikeun iktibar ku urang. Supaya dijadikeun barometer kacamata, sangkan negara urang ulah terjadi seperti eta. Sebab ketika Allah ngutus seorang nabi, ngutus seorang rasul, dibohongkeun ku umatna, siksa ku Allah.
Nah lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna awas teh Gusti Allah teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah Kangjeng Nabi urang pupus dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkeun ku para tabi'in, dilanjutkeun ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkeun Kangjeng Nabi, kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibohongkeun ku umatna tunggu siksa. Sarua bae. Masyaallah. Nu mantak cek Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana di samping imankeun teh wattaqau ngajaga nyana kana iman sieun besi kupur jeung maksiat jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permaksiatan ngajauhan perkufuran. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan. Di langit jeung ti bumi konsepna dua. Hiji amanu dua wattaqau bakal limpah ruah subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika orang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua hiji amanu dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati ieu mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina. Nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dua amanu wattaqau iman takwa. Ya Allah dibaca nama hampang iman takwa babari jasa iman takwa. Pemerintah ge lamun pidato teh jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip ku sia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Kuari kaayaan di negara orang teh seperti kieu. Lamun orang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah. Keur metakeun di luhur mega sing ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi ka manakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin
malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ialah angin hujan teh kitu heula sanggeus kos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula tidinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu nyahoeun teh budak di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh budak teu nyahoeun wal bejakeun wae ja ya odol-odolan di negara nyin hujan sia emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh anda kula nanyakeun hujan aya guludugan kiai ya sia rasakeun musuh atuh kos kitu pada dasarnya hujan teh kos kitu sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab urang deuk kala wudu cai aya di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu ge hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua panjang urang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun tahun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun ti Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka aing wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ka alam mulki ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaianana urang di alam mulki ngaranna ieu alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad ngaranna ketika urang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril geus teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu
Kangjeng Nabi di pakaian alam Jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik. Masya Allah. Tidinya mangga sewenunya iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya. Kos kitulah urusan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut, ditaekeun ka alam Jabarut, ditaekeun ka alam lahut, sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah. Kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi ta Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam Jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit mebes ka laut. Modar. Tuh kan berarti aya sebab lamun leuwih manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpinku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah nya. Ono apa sih nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana atuh sia. Hujan jeung teu mah urusan pangeran, teu menek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam Jabarut, ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Numantak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Syabdul Qadir Rajailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur. Nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae teh se negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih. Budak teh kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian garang PNS, kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS geus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah ieu maka jenta mau keur carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang ulah ujub ulah takabur ulah ria ulah sumah ulah hubud dunya ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos karar itu. Ya Allah ya Rabbi miceunan eta ge seseleh. Bijanan eta teh seseleh lain nalagaan.
mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul apa latifatul nafas latifatul qalb hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali takholi picinan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli ya Allah ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg iya dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah sombong cenah kuci aing waktu sombong mah aing mah waktu sombong bae kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholinya na teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dilegleg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nyeudeuk diteur celi anjing bae mah bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman nagara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain dicaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia dek nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu ulah didahar je sok kurang dahar je cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya talian sia ku aing ieu mah keur carita deui kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikan ulai kaduhung maka kaduhung amat gede aduh malhusu teh basa bae mending leg-leg cek geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki cibet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saetik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun hareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set teh kadeuleu lah saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nyabaturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari loba tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat
Urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae, duit dia dileg-leg bae tek datang ka khusu bae lain cak kula, cak Imam Ghazali. Kula mah nyambung lidah doang. Cak Syekh Athaillah nu boga hikam, kula mah nyambung doang. Cak Imam Kusyairi nu boga Al-Kusyairiyah, kula mah nyambung doang, sakadar nyampaikeun doang nang macaan. Ai kiai na geus ulah nanyakeun aing ja. Sia mah sia bae aing mah aing. Ih, engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter. Beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong, nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan. Ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teu diberesan, atuh mah aya kolong-kolong. Asal nyieun bale kolong aya, asal nyieun bale kolong aya. Atau asal dibersihan eta khusu aya, asal dibersihan marifat aya. Gitu bae eta mah otomatis sama ngaranna. Injection. Saya yang serikeun aing. Ya Allah ya Karim. Nah, ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh, di jero qalbu aya sir. Di jero qalbu urang aya sir, di jero awak urang aya ruh. Ruhna qalbu sir, ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero qalbu, dimensi jerona adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna, aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan kene, aya datang ka sir, aya datang ka ruh ibadat. Mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah. Kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu, ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu, aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu, sir kos kitu. Gitu sebab naon alamna beda, alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain, tingkahna ge lain, naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui, naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep negara supaya barokah. 2, Allah nyebutkeun amanu wa taqwa, iman jeung takwa. Kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan, urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari mah neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo. Neuleuh urang ka perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo. Neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian, bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai. Berarti kan pinuh ku teu berkah. Ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing. Padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat. Tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing, ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam. Urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar, polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet. Urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih, aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa. Padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu. Kulantaran lain kos kitu, masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu. Geus asal lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu. Lain deui teu berkah. Ketika orang ninggalin keberkahan mah
iya langit nurunkeun hujan teh karasa kurang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh iyalah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadele ku urang jembar rarasaan hatete nelepas sawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang telila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali disolokan-solokan anak ya Karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan lumboga sawah na mang ja ieu mah henteu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus mang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing dabut asal turunkan pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 tuh menang hiji jajan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing eupan batan menang ieu mah eupan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi teh aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh tug bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna iya mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik menang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aju mana ngolosot deui teu kudu bebeja tah kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim udah jamun nyari tangga guludug aya deui geludug nyai turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitun teh henteu lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun
tetapi loloban manusia mah geninganan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh faqadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha hari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku hari masyarakat Indonesia teh judi iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku hari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa ieu Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun ku ari teu diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh ku ari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mangges puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan ku ari anu ditutup PU nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu teu berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas maeh ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000 Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh dah pararaeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu aya naon eta di India eueuh nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho aduh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun wah jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu kuguna dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi lu besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah saudara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salah atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawau urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh
negara urang lain ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabeh wajar lamun urang negor kadek ulah sok kamalinaan teuing leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh teu kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibarokahkan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan sih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji bajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malekeun kurang tak lantaran tadina dibacaan di doa ayat TV bungen ya nama ngandeuleuh doang paling ya ieu mah nu bantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan nunjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onang komplotan jurig kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim isin wari istisqa urang ngajak saha ndek ngajak saha istisqa ndek ngajak saha pad istisqa mah instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai
lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksi kena tuh kuari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat kuari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ke Allah munding sapi bawa ke lapangan hayam bebek bawa ke ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa kena ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan tah panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih ngomong kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu seueur semua panas bebek Bo kabeh teu cicing panas pan Allah memperhatikan bosat toh hewan kabeh panas-panasan geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah anu dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah isi nu rek wari deuk isis kok embung sahabaturna isis kok sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah bunga luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan tuh gebrek bae Kangjeng Nabi mapan di masjid ibu Kangjeng Nabi balik babari Kangjeng Nabi itu bisa hujan itu bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyana Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kunaon emang atuh ambalah aya cak jalan teu kada jalan bajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nu tas naon ngaranna istisqa di nelayan di hadapan nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik itu ganjaran pan teu datang ka maksud dong mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip ku urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba hayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung munuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah enta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penda sakali 2 kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa
cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat aja cak aing mah henteu moal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mantap ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit nurunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na orenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan beh heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata orang takwakeun ka Gusti Allah ulah didelekeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh ka roh neuleuh ka roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun le kuntilanak. Meureun sabangsa manan kitu ge nya. Tak bisa deuleu roh lain sabaragan. Berarti kan hamba Allah aya nu bisa. Contoh Mama Sobari. Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan. Ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara. Ai Mutanam Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi. Ai Makah Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin. Ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir. Jeh, nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh. Geus, ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol. Urang mun zarah ngobrol. Assalamualaikum. Woi, apa kabar? Baik-baik saja caknya nanti. Oh iya. Bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya? Wah, gersang sekarang. Iya ngobrol orang dirinya. Emang ngobrol nah gitu tuh lain. Kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat. Takol habak. Itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna ge lain mah kayak ieu ngobrolna. Urang ngadang urang ngadinya tek we. Oh, geus bae urang mah cicing. Terus ngobrol juga. Tak besi aya di kuburan nu ngahaneng. Eta okos naon eta? Geus ulah dibejakeun lah pokona mah. Eta jara keur ngobrol tah. Engke ge haju aya engke ge sejarah aya. Saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah. Kunaon? Aing kapanggih jeung Uyut. Uyut. Heuh. Lain jeung malaikat lain aing jeung Uyut cakena teh. Itu sih mah dasar dukun berenang nyaho aing dukun nyaho lain jaknya teh pokon Uyut bae. Aya kapanggih jeung Uyut urang. Tah jeung malaikat mah kos kitu, tek-tek bae. Kalem geus mah teu kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Kos kitulah lain make ieu.
namun make ieu mah ngaranna alam nu ieu alam itu mah alam malakut teu kudu sebab urang kaambe ku malaikat sengit urang maca sholawat kaambe urang maca Quran kaambe ku malaikat urang mah kadenge ku ceuli ieu ku malaikat bade luhur langit kadenge urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit urang tahajud tengah peuting malaikat nonton nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masya Allah numantak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim indal malaikat di alam malakut pada bebeja oi si anu deuleu ge ke peuting deuleu ditonton ku mana ijah malaikat kabeh di alam malakut teh ngahebat-hebat ngaagung-agung teu kudu ku urang dinaon kitu ngaran diberitakeun di media teu kudu waduh di orbit teu kudu cak malaikat coba tatanggana deuleu coba tatangga di nonton TV cak waduh keur nonton bola malaikat teh ngobrol pan kiai sih nonton bolanya malaikat mah ngobrol malaikat heuh tah mah kiaina sih kiai kos kitu tah nya urang turunan galedeg yuk cak malaikat perintah ti Gusti Allah ieu keur carita jauh kitu nyaho teh sebenarnya mah gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka papan aing si bae.
kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik mobil jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh kobil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah bil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kukumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah emang abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok nyarekan abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhta Habil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus tah eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing geus moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kukumaha ge urang pokona pasini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing
asal kapangi wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana. Qabil mah kakakna Habil adina. Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh. Tah, kuari mah diinstruksikan kieu. Ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban. Lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah, maka engke aya tandana. Mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah, sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah, taqarrub ka Gusti Allah. Sapopoe teh sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kanjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna. Ieu tuturkeun Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil. Habil mah nurut jasa. Adina kabeneran nurut kakana kurang nurut. Datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran. Heran orang-orang ati ditu eta. Ya Allah, eta kos kitu. Yes, nyieun korban kuari mah. Nyieun korban. Naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil? Ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo. Gerak kumpulkeun. Maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana. Engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set engke ngalahap anu ditarima. Mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu. Dilentab seuneu. Lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae. Oke, cek nyana jadi guys. Ya, dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian. Nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjorena. Nu dek dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjorena, korma nu pangjorena dihiji-hijikeun, bangsa anu bakukulna eta dek dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow, neangan umbe nu wang gedena jeung nu wang bagusna dipandian kunyana. Ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu wang gedena wang bagusna. Wang lintuhna. Jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Tah eta kos kitu kayana. Teden. Bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba ngomong cak Qabil teh abah guari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah.
Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin nah musuhan ka anjeun, kafirin ngamusuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam, anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam, geus teu iman ka Gusti Allah, malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem, sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apa aing teh diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah Kangjeng Nabi Isa ge teh diturut, jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teh diturut, jah heueuh atuh kong aing ame kitu. Entek tenang Kangjeng. Nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu, bacakeun ku anjeun ya Muhammad, he Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima, walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aku tulan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil kola 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu. Atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan. Teu bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak. Bahasa lagi daheun Habil ka
dek ngabunuh bae kuramah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti ya dia ilaik kuring mamual kudu males uluran tangan kula mamual nyabok ka kakak kula mamual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mamual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna minasabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh tanu dibunuh ge nyara teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyara ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli bilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balangan nasehatan sakana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Nah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh aduh teu kumaha nya can urang aya nu dibunuh japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek
rupanya jeung iblis itu saja gelut bija barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jahe babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing. Kuliah ngabunuh aing geus. Bisa saja kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis. Langsung bae nurutan iblis. Jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel, tujahkeun, langsung kliak nyokot batu nu gede, diangkat ku Qabil, gejretkeun kana huluna, gujret, gitu. Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana ba'asallahu